aju kolot na teu mireng pan antepkeun bajeng pangais-pangais na didinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu Masya Allah tak kolot bae hebat eta ulah sok diuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang wari lantaran tengah jeding ka omongan kolot ngah hutang wabeh boga hutang diuk di meja kolot bisa banget itu ya Allah sok diuk di meja budak tadi diuk-diukin meja gede hutang ke ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot Masya Allah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicara kan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kolot urang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung nama pan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lah mundahar terepok terapi jasa piring teh telesang sia telesang gentas sia ulah sok aing balayah gitu moal menang nu geulis sia kan geus sudah lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan aju caian uyup ku sia geulis sia meunang maksud kolot mah meureunna dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek bedaharna rambetek tilok menang nu geulis tilok sok cirikeun geura ge asal anu daharna rapi pamajikana geulis mantap kita urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi urang masih keneh ngabahas tentang ridah nu hati-hati lantaran keluar tina Islam pegat tina Islam tilu rupa hiji pegat tina Islam teh ku niat kufur niat jadi Yahudi niat jadi Nasrani niat jadi Konghucu Buddha dan selanjutnya seketika eta nyana ngageser nyana jadi kafir jadi murtad nu tobatna kudu maca 2 kalimah syahadat markadua galuar tina Islam teh ku ucapan kufur na ieu loba pisan bahasa-bahasa anu mantak ngaluarkeun urang tina kaislaman naudzubillah min atawa pagawean kufur digoyahan ku kim musannif eta mah omonganana anu ngaluarkeun tina kaislaman teh naha istihza ngaguguyon ngageugeuikeun atawa inad bener-bener teu percaya atawa i'tiqadan pertekad nganapikeun ka Gusti Allah jelas lamah ridahna kufur lah udah tiba heula cak kiai cenah nu nyieun langit bumi Allah baik jajan orang kabuktian teu percaya aing mah jagana bahwa pangeran teh Allah geus jadi areng neraka bakal keluar tina Islam naudzubillah min dzalik amin masyaallah atawa ngabohongkeun ka para rasul lah dongeng doang sama kiai bahwa Allah teh cenah ngutus para rasul-rasul aing mah teu percaya saeutik-eutik acan ja Allah ngutus para rasul geus kaluar tina Islam atawa ngomongna kieu ai Kangjeng Nabi Adam Idris Nuh Nabi Soleh Su'aib Lut kabeh termasuk Kangjeng Nabi Muhammad emang nabi tapi Kangjeng Nabi Isa mah teh lain nabi teh pangeran geus
sate di sate jadi areng neraka kafir saurang Bandung teh dipercayai sing ade atawa kieu ieu mah sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun nagara ge boga rukun tetangga rukun warga hai sia ipan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh teu ngarukun jasa segala ngeridit segala duit bank segala ayu geus cek aing mah teu ngarukun sia eta kos kitu hirup haji ongko goblok ongko ceng mah teu ngarukun ceng mah ji tolol aja sia mapan mamawa si mbak mah luluh teu meunang aya anu herang geus sia mah dibonceng bae ya ceng masih mah teu ngarukun hirup sing boga iman atuh eprak nyana ngomong naon eta iman nyeh segala iman segala naon eta iman tah eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu eta geus murtad sing hade tah jaga mentek dibolak-balik teu nyawa aing mah lah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup sia nganasihatan aing sia ngomong segala iman segala naon la adri mah liman aing mah teu nyaho naon eta iman teu nyaho aing mah geus kumaha aing bae hirup mah geus murtad ngahinakeun ka iman lamun kieu mah atuh aing geus saberat tuh hayang ngarukun mah ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be aing hirup marak maneh mobil boga duit aya awewe ambalaya aing hujung menggebu keur usaha aja ku aing jogot duit ba aing nyawa teh haram ngan lah tuh ke sagadeng deui aing bakal tobat henteu teh mah kos kitu mah tah sadar berarti mah tah tinggal diimpus bae teh mah sadar kok situ tapi lamun geus cara tadi mah naon iman segala naon teu aing mah geus murtad masyaallah tak senyade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid eueuh hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet engke mun di akhirat aya catatanana kumaha masyaallah geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu ya Allah ya Rabbi meureun abdi kerjan nyaho loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku ari moal deui abdi geus moal deui abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi terus urang tadarrul ka Allah memeh salat zuhur teh pas azan es udang-udang asar cek majikanna ka haji diuk bae eta emang keur naon goblok sia aing kudu teu dihudangkeun ji sugan kula mah tapakur bae gitu tapakur aing aya teh salat mah nah encan salat mah aing teu pati ngalengis can dahar aing ye wah teu beres bae nah ieu sing hade tah naon iman segala lah eta sing hade jaga urang ye ucapan anu teu karasa ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho jitu wiridan mah tu rahasia perusahaan tah mah ngadeketkeun diri ka Allah henteu aing hayang nyaho aja sia tiba heula je tilok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing geuleuh sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih itu mah urusan aing
tuh sama bacaan temen naon tadi henteu aing mah hayang nyaho doang tasya sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju itu mah gi rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teh aing kuari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta laluasa maksudna beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia sok gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in teh ya la haula wala quwata illa teh nyukupan tina lapar tetep maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ada eta ya sih wala sok ngawirid la haula bae ja tetep ngawirid la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu gas murtad teh cenah kan mantak rada lalaunan ya sing hade urang sok lalagaan man kos sekarang itu ulah lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ka urang murtad na'udzubillah min zalik wa min zalik ulah tasing la haula la tughni min ju'in gitu nyukupkeun tina lapar tetep lapar mah lapar bae atawa lain lapar sia mah ngawirid la haula bae kunaon teh tuh aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang mah hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakinan ari hutang mah tuh saha teh pambae lah sugan ku la haula kabayar hutang jan teu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ieu naon duh asana kula ieu ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah kalau bajasa tapi anu paling nyeri aing terzolimi ku naon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngareneng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte ebrak aing kuari dikasuskeun bahwa aing teh cenah cak bapakna ngazinahan anakna tuh kuari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba heula geus cakolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling buah pisan da kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia kuari mah lain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapih da kolot eta budak ulah sok didieukeun di meja wah hutang ge kuari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot ngahutang wah bae boga hutang di meja kolot bisa banget ya Allah sok deuk di meja budak tadi didieukeun meja gede hutang ge aju kolotna teu mireng ban antepkeun bajeng pangais-pangais di dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu Masya Allah tak kolot baheula hebat eta ulah sok diuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot Masya Allah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicara kan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kolot urang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung nama pan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lah mundah terepok terapi jasa piring teh telesang yes ya
Pesangkeun tah sia sok aing balaya gitu moal menang nu geulis ya kan geus teh lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan anu caian uyup ku sia geulis dia meunang maksud kolot bameureunna dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek bedaharna rambetek tilok menang nu geulis tilok sok cirikeun geura ge asal anu daharna rapi pamajikanna geulis mah mantap getal urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi urut batur ge mun teu rapi cokot keterlaluan tuh mah lah cak anu dizolim teh meureunnan cak Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu cak Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang kaluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar nama geus deres lah meureun mah takdir ti Allah bae meureun aing mah kos kieu diduduh geus lah aing mah dek nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadege teh ku kisah takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh kos kieu ulah sih hade kos kieu lah meureun aing mah sakieu ayana emang kunaon gitu aing dagang endog aju aja dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling popes kabeh beak yang modal-modalna geus nasib aing meureun kos kieu mah sadar pan tah bagus tah tukang endog tah geus nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar bae nasib lain nasib tah mah siana bae lalawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu teman lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib nasib memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ye tapi kieu mah teman lain nasib segala siapa lalawara eta teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia dek duh lain malah dagang endog acak-acakan meureun teu peupeus ka wabeh angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtungna ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur wabeh teh jelema keur marah mah kitu Pak gara-gara endog peupeus wabeh kunya disarekan negara kos pamimpinan saknya ieu goblok jasa tolol jasa tapi lah nyadar nasib ti Allah meureunnan lah endog beak modal beak sepeda potong deh geus nasib ti Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan di tanggal asung ge inget teh ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik nya dipanggul sepeda geus potong pan gara-gara jalan teu diberesan pan ku pamimpinna nah balik siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tamah lain nasib tamah lalawara sia bego murtad lain nasib eta dah emang aya nu kaluar ti nasib mun kieu mah bener lain nasibna mah nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad lamun sakeun lain nasib tah mah lalawara sia eta geus murtad sing ada tah sia ada saeutik ngagiclek masyaallah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kurang mah Zaid ngalamun bae sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambok deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat hirup henteu lah aing geus eueuh harepan hirup emang kabogo aing di bawah batu atuh kabogo di bawah emang kan hiji awewe sejuta bintang di langit
satu yang bercahaya. Oh, budak anak bohong mah irama kajian hukum lagi. Sejuta bintang di langit, satu yang ku cinta. Cintaku sudah ditumplekin semua. Atuh sia teh aku macai di ember. Teu disesakeun kabeh. Teu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta. Aja ku badeung ngeus moal kawin aing mah cakeun teh geus eueuh deui awewe. Ya Allah, ya si budak. Hei. Ai sia kunaon jadi frustasi kieu geus. Pokona mah Allah mah pokona lah geus teu ngarahmatan ka aing. Pegat tah frustasi ngaranna. Nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah. Geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah, teu diperhatikeun ku Gusti Allah. Geus aing mah mulai ti kuari moal kawin. Ieu budak di Lampung lah lega keneh. Sia dikawin jeung monyet gaya keneh. Misalna sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya. Sia kurang gitu ya. Ulah sok aju frustasi kasihan teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah. Eta geus pegat. Eta murtad eta. Masyaallah karim setik mangga dicek. Batur mah kawin 5 genep 7. Kaluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta. Sia kawin geus sabaraha? Aing dihitung geus 50 kawin. Tapi opat-opat 1, 2, 3, 4 kayak ieu tinggal ke kayak aing kawin deui bari geus 50. Itu sia mah bu mikiran hulu nu leutik bae teh mah. Hulu nu gede teh dipikir-pikir geus sia. Geus kieu meureun nasib aing. Bagus teh ingat kan nasib. Bagus teh budak. Geus nasib aing meureun geus kieu geus teu bisa dikumbah pan aing nasib. Bobo budak. Tama lain nasib, tama cak nusa urang. Lain nasib tama kos kitu menghayu ke nafsu tama. Lain nasib tama. Murtad dan ngomong. Isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nya teu murtad. Aya nu ngaharuan teu murtad. Masya Allah. Tadu taksin hade jasa sing hade. Atawa aya Kristen datang ke urang, Ustaz, ya. Saya agamanya Katolik. Terus saya datang ke sini mau masuk Islam. Oh, mau masuk Islam? Iya. Tunggu dulu ya sebentar ya. Saya mau ke dapur dulu nih. Kenapa? Tah, eta murtad tanya nata. Ridho jelema nu neuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta. Ulah dingkekeun deui. Saya kesini mau masuk Islam. Ustaz, duduk. Ya, ikutin syahadat ya. Langsung. Kecuali yang ngising jasa. Daripada ngaborok-bok di dinya, yang ngising heula geus. Ngising heula. Kek. Mau kemana Pak Ustaz? Mau berak dulu nih. Saya habis makan sambal kebanyakan. Tunggu dulu sebentar. Berak. Beneran ngising apa beneran? Porocot. Beres gegeran kadinya deui. Tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad cenah. Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam. Nah murtadnya sebab ngantepnya ridho berarti karena agama selain Islam murtad. Allah awistamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan ceknya nanti kieu sabar heula nya sabar heula ge sagedeung we sabar sakira-kira sajam we ke tungguan heula geus murtad ulah dingke langsung bae urang lamun nyaritakeun kos itu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa. Kemudian nyana datanglah ka guru kula deuk asup Islam di Jawa. Kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat. Sekarang
cak eta bos gudang garam, saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya, sama keluarga saya, dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam. Disoting lah secara Quran. Gampang itu mah. Cek guru teh, gampang udah sekarang aja syahadat. Itu mah nanti kita bikin lagi acara. Enggak lah, nanti aja saminggu doang, saminggu. Datang Senin acara dek poe Minggu, Pak. Memeh minggu na eta kan ngaranna hidayah mahal, jasa hidayah mahal, masya Allah. Tapi dulur-dulurnya terus Islam, dulur-dulur nama terus Islam ngan bejana cak dulurna, tapi ari syahadat di imam enggeus, syahadat sorangan enggeus. Wallahu alam tamangke kumaha di akhirat. Ya Allah ya Rabbi, mandak eta lady day di Mesir nyana boga itu kabogoh itu orang Arab. Nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir, asup Islam balik ke Inggris, eta dibunuh. Cara pembunuhannya seperti gitu. Aya nyana mata data nak masuk Islam, biasa syahadat. Mendaknya jadi ratu, nya sugih, nya gelis, akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat. Itu batur mah kapal boga, perusahaan boga, nya jadi ratu di akhirat ka surga ya. Susah aya di sia, dagang rugi aya di sia, gering aya di sia. Aju salat carang. Nan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ka Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari orang sering ngaji sok haju sadarna gede jasa ka sadar lah diatur beren ku Allah. Pamajikan marah ge, pamajikan marah kak emang iya atuh kumaha aya dapur teu ngebul lah geus Allah ngatur beren. Lain masalah Allah ngatur kak, atuh usaha sih usaha, atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan geus bandingan ku Allah bae berak terus jadi wali teman teh. Di orang sadar tuh pamajikan ge ngerenyeng bae sampai 2 pe 3 pe ka ditu atuh sadar ieu. Ya jelas geus da atuh Kak, ya kakak dicarekan kuku lagi cek kitu-kitu kene bae. Geus sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung. Tuh hartian. Geus lah. Atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae. Kongkorong jualin aya kene. Bea kongkorong atuh gelang. Kak, meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya. Kunaon ieu mah? Kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu. Ieu urang mah kurang mulus rahayu ieu. Ai awak masalah leger. Jadi ieu bae batur geus boga mobil, boga motor, rumah sepeda kene. Ulah sok ngomong gos gitu, geus aya takdir ti Gusti Allah. Neng kawin jeung kakak geus saya tulisanna di Lauhul Mahfuz. Boga anak urang 15 geus saya tulisanna. Aju urang susah geus saya tulis. Lah, kakak mah bisa ngan takdir melulu takdir. Dia teu kumaha deui. Heueuh nya kanya. Geus tah ngeunah eta kos kitu. Ngeunah lah tuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk para raeh kanya. Siapa sok aju kitu. Aing ngaji mah ngeunah babalik ka Allah deui, ka Allah deui. Lamun teu ngaji geus. Insyaallah. Akos ustazah dicandung ku salakina. Marah panjana. Ustazah ongko marah ongko. Pan itu bagus eta. Pan ari ustazah mah kudu ke bareng geus nasib aing. Geus aya tulisanna manan gigi di Lauhul Mahfuz. Meureun aing teu kudu hese-hese asup ka surga ku sebab dicandung geus cukup berenana. Geus. Kakak beda geus kawin deui. Cicing we pan meureunnya si ustadna teh eta. Kang ngomong atuh geus kawin deui emang. Ai bebeja pasti marah. Itu bebeja tuh kan ngarana geus kanyawan. Sebab aib pamajikan mah leuwih hebat tibatan intel. Menelusuri nanya mah eta seukeut irungna seukeut asa irungna. Intel teh sabaraha intel mah. Bin eleh bin. Masyaallah. Kak. Kakak imam ngomong bae geus kawin teh jan. Geus kakak hampura we. Lain masalah hampura kukula di hampura, Kak. Acak kula bajak tanggung hiji dua mah tilu abah, Kak. Nu bener tah tuh, pan mantep tah. Ieu mah ustazah ge tetep marah we.
teh ingetkan nasib eta ustadzah. Cobaan habek. Anu jadi ustadzah cobaan nyandung coba ustadzah tah marah tah tentu. Mun marah, sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogok. Kan kakara dicandung bage marah, dikira make ilmu na buada. Eta kos kitu tah. Aja sok malikeun nyana. Hei. Ulah sok aja kos kitu guruna ge guruna can nyandung. Mun guru geus nyandung los. Tungtung nama ka aing we kabeh. Teu beres. Nah, ieu istamhala minhu talqinau. Tan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad. Atau ngupurkeun jelema Islam. Jelema Islam dikupurkeun. Ya, tah jelema kufur, tah kafir tah jelema. Geus, balik ka nyana. Ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat. Adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar di naon gitu ngegerokeun bae, gerokeun nasehatan 2 mata. Ulah sok dikupur-kupur malikna ka nyana. Masyaallah karim sing ada. Atawa kieu Zaid ka dieu. Ai sia kadeuleuna ku aing hirup sakadaek sia. Ieu sia ku ari kerja di DPR Bang. Heeh. Aing nyaho jasa. Sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho. Emang sia nyaho? Yeuh. Aing rakyat tapi neulekeun sia. Awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan. Aju korupsi aya di sia. Malah aing nyaho. Pan sia mengkonsumsi obat. Dah, sia nyahoanan. Ih, aing nyaho jasa. Sebab anu ngajualna bebeja ka aing. Nyata. Bener tah? Emang sia teu Islam. Sia kos lain Islam bae sia. Sia Islam kan? Sia Islam teh lain. Teu aing mah. Tah, geus murtad. Ngajawabna teu aing mah. Tuh kan? Sia lain Islam kan? Sia Islam kan? Kok sia kos kitu amat? Mawaan awewe nya mabok korupsi terus. Eta mah kabair. Ji, sia Islam teh lain. Cik urang teh kan kitu tah. Eta bentuk nasihat. Maksudna negor, sia Islam teh lain sih. Lain aing mah. Cak DPR teh misalnya. Murtad dari teh. Enggak jawab lain berarti menyatakan ikrar bahwa dirina lain Islam. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Masya Allah loba jasa. Hai mang. Now, ulah sok adu kotok bae atuh. Geus teu lain zaman ku ari mah lamun endek, ya lamun endek cross. Lain adu kotok teh mah zaman kamari ieu teh mah zaman jaipongan. Eta mah kos kitu mah teh mah zaman ngadu koprok, teh mah kos kitu mah rolet di lembur. Ngadu kotok diteruskeun keneh bae. Ku ari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok ku ari mah. Zamanna zaman internet, zamanna ku ari mah zaman motocross, zaman sirkuit. Ulah ngadu kotok bae di akhirat mamang ke ku kotok diadukeun. Ku ari kotok diadukeun ku mamang. Emangnya teh nyerieun kitu silih pacok nyerieun. Engke di akhirat cak Kangjeng Nabi ge di akhirat ye di poe kiamat. Engke mamang diteangan ku kotok diadukeun mamang. Dah, kesieun saya tiga-tiga cak aing poe kiamat. Murtad. Jawa teh sok ngomong kos gitu kan. Kiamat. Tayang ieu teh sieun ieu kiamat. La akhaful kiamat. Teh ieu teh sieun ka poe kiamat. Ke, ongke bae, dongeng doang sama kiai. Kiamat ya can orang anu balik ti ditu. Eta murtad geus kitu. Teh ieu teh sieun ka poe kiamat. Teh murtad. Sebab eta mah intina teu percaya. Tapi beda jeung wali. Wali ngomong, ulah aing geus teh sieun ka poe kiamat. Sebab nya geus deukeut jasa jeung Allah. Geus bahasa kos kitu teh bahasa fana. Bahasa fana jang dirina masalah.